Terus ya kulap yang dengan dia mah. Aku tahu ngopoe. Pasti nih warung lare hebe. Hari dia na judes sih nggak. Wih, mbak aing banget ya. Tuh jadi duit ya. Hiji 2 3. Oh, ima jadi 1.000 ima. Coba duit naik ya. Kau beli motor hiji. Berapa loba? Mbak sebuah, aing sebuah. 3 ulin. Kamaran na iya orok teh kadar dari eta aing mah. Udah mau beli acan ya aing. Tika beli gincu acan tuh ieu mah aing. Hati aing mah kalau ieu. Kedemen TikTok ya. Ya boy itu serangan. Kedemen TikTok aing geus meja turutan aing leo. Ya boy deh. Dari sini bos. Ya. Tuh. Udah baik. Ada hotel on the way teh. Sudah belanja aku. Kayak siap-siap mah. Sudah belanja tengah-tengah. Udah capek-capek, wae. Jalan tak? Hadina kunaon ku dia ya aing keur naon? Teh, mesti ngutang teh. Tenang, kalau mah lubang ben ayo. Ngahutang di dia. Bukan aing payu ieu. Batu asana wah. Niat malih teh dia. Ih, nanya nu beta. Moal, nanya doang. Lagi nek nanya ka dia. Hati emang ka horok eta tah. Aya nu datang ka dia. Teu jelas eta horokana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak teh. Naon jeta? Aing mah. Kieu mah. Pohon, nek naon jaman naon? Aya sama jelek. Oh, wah. Wah beda niat dagang teh ya. Kumaha geng? Kula mah henteu nu kitu mah. Luar di Korea sih. Kula mah nyaran gorengan tadi teh. Atuh gorengan mah ka dieu neanganna, dia pandangan bae. Ai dia sampe bayar hutang dia ka aing. Ih, inget bae teh mah ka hutang. Ya kula mah geus rada poho atuh eta. Kula diingetkeun deui. Geus mah geura bayar ka dia. Ih, cak batu teh heula rada wayahna bae imah. Emang cukup ku wayahna. Ih, bating. Atuh engke ku kula dibayar teteh. Iraha. Atuh engke. Cicilan nandeng. Atuh hongke ku kula dibayar, tapi urang ka dia tang hutang deui ge. Ih, cuk. Ih, kabeh dina baru dibege pelit. Bisi capek ngadan dia mah hutang dengan poe. Panteun warung ilarehe, orang pada gena korek, judes, ih, bating ki. Ih. Sator. Niat malih teh dia, nanya nu beta. Action. Atuh engke ku dibayar teteh. Iraha. Atuh engke cicilan nandeng. Action. Luar di Korea sih. Kula mah nyaran gorengan tadi teh. Atuh gorengan mah ka dieu neanganna, dia pandangan bae. Hari apem. Namanya Inyat dan Iking, kelakuannya suka bikin nyengir, adik dan kakak suka bikin aneh.